Tas. Baso. Bu, baso, Bu. Mang, manawi prioritas. Mang baso. Aduh, Mang. Nah, icalan ngider tebih-tebih kaci kaso kadungora Garut. Di mana-mana ya Allah. Aing panggil wae jeung jalma ieu. Iya, abi pelanggan setia, Mang. Abi nuju usaha ya, abi ge sami icalan Mang ngidar ka dieu. Tuh, Kenapa sayeuna mah? pohon. Manawi Mang bade meser ieu tas Lepano. Ieu teh tas murah meriah, Mang, tapi berkualitas. Moal Lapisan. moal. Dacar ngalarisan abi ge baso genan. Moal meser. Heran kumaha pamikiranna. Usaha unggah poe meser tas wae ieu. Moal meser. Mang, Aing usaha unggal poe. Terus aing kudu meuli tas, didinya nu ngatur. Emang didinya saha? Hah? abi ieu pelanggan setia, Mang. Anu setiap hari ngantosan Mang, abi selalu bade meser baso ka Mang. Nah, Mang tengah hargai ka abi anu sebagai icalan tas ieu. Temang hargai kumaha? Hah? Nu aya pusing aing unggal poe panggil we jeung sia. Kumaha pamikiranna? Kumaha pamikiran aku kumaha? Kedahna Mang teh atoh pernah we jeung abi teh di mana teh atoh. Najis. Mang, abi teh pelanggan setia Mang. Nah, emang teh emut, abi nu selalu aya setia menanti kedatangan Emang. Yeuh, Mang. Tos we atuh ai moal meser tas mah, abi meser baso. Tek meuli moal. Mohon bade. Sok enggak ladangan. Bener tapi ulah loba babletekan ya. Mohon. Sok Naon we ieu? campur we, Mang. Hujan wae nya, Mang. Hujan. Naon we ieu? Icalan baso mah raos Mang hujan kieu mah seueur nu meser. Campur we, Mang. Campur. Nuhun. Sekali-kali mah meuli atuh. Mang, eta dagang melaan anak pamajikan ya. Sekali deh tadi nyarusan. Melaan anak pamajikan. Nah, Mang. Urusannya naon sih, Mang? Ngurus-ngurus anak jeung pamajikan sorangan. Mang. Di dinya teh nah nguruskeun rumah tangga sorangan. Aneh. Lain nguruskeun. Nanya aing mah. Pan sarua we aing dagang genan melaan anak pamajikan. Tapi abi menten harus gitu. Mang, icalan baso ngabelaan anak pamajikan. Abi teh ikut campur urusan pamajikan Mang, urusan anak Mang eta urusan Mang. Nah, Mang ikut campur urusan rumah tangga abi, urusan anak abi, urusan pamajikan abi. Maksudna naon, Mang? Ikut campur urusan rumah tangga. Aing mau maksudna naon pira-kira nanya kitu unggul. Caingan siapa pinter kodek. Giliran ka aing nyela-nyela, giliran ku aing ditanya kitu itu yang ngadat panehna mah. Heran kumaha pemikiran dagang bakso eta gilu urusan anak pamajikan sorangan. Aing mah teu urusan rumah tangga maneh. Pira-kira nanya unggul aing mah. Bocah, koream moal jadi meuli lagi. Di dinya geus ikut campur nguruskeun rumah tangga di dieu, nguruskeun anak pamajikan sorangan. Lieur. Terjelas sih Mang. Tas. Ngomong nyebutkeun nguruskeun rumah tangga batur. Anda pira-kira nanya pinter kodek sia nama cek aing genan. Giliran ku aing tanya kitu we ku ngadat manehna nama. Tas. Mang baso. Alah ngidan tebi geuning kaci kaso kadungora Garut. Emah. Naon ieu dagang naon ieu? Icalan tas Lepano, Mang. Tas murah tapi berkualitas. Nah, seuri sih, Mang. Henteu. Hayang we seuri. Terus ngidar ka mana wae? Abi tadi tos di kadungora kaleles, tapi ayeuna nuju sepi salan teh. Mang, abi lapar ya. Meser lah. Nama dagang nih nama. Mohon. Capek tuh dagang. Gitu we namanya usaha. usaha. Ya. Nya bade kan abi nembe nyarios. Mang pangadaman. Bener ya? Uhun. Naon we? Campur we, Mang. Tek diladaan. Dah diladaan atuh. Terus ngidar ti mana wae ta? Kan tadi tos nyarios abi tos ti leles, tos di kadungora, tos diubek ku abi ti Karangpawitan oge, Mang. Ya. Duit mana? Dituang lagi teu acan, Mang. Engke tos beres atuh dituangna. Mang. Aya abi mamna kumaha? Pira ku bari tati? Pamali, Mang. Calik di mana abi? Atuh di dinya nagog. Ulah sok ogoan-ogoan teuing. Malah piwarang nagog. Heran kumaha pamikiranna. Mang teh kedana sebagai pelanggan menyamankan, sebagai penjual menyamankan pelanggan, pembeli.
Mang teh kada namanya nak kursi, Mang. Iya. Ek mawa kursi kumapan aing dagang lagi dina motor. Nah make jeung kumaha? Ya teh betul langkung Mang. Saya nama Mang teh nyanak sopa supaya pembeli Mang teh raos cari teh tubanina nyanak sopa icalan teh. Wah, nyaman. Heh, nyanak sopa di mana? Ku aing kudu ditunda dina luhureun gerobak ieu. Ya eta mah terang abi mah eta mah urusan Mang nyanakna carana kumaha mah. Ye Mang, coba ku Mang bayangkeun. Mambaso calik dina sopa. Aduh raos, piraku ya mambaso kieu. Sok pandir belah ditu aya tuh diuk aya. Atuh di dieu nagog bisa. Itu mah tempat batur Mang. Nagog abi engke disangka nu modoh. Sok ku Mang bayangkeun. Ya abi kumaha ieu mamna. Piraku abi ngahuap kieu. Aduh, bari tatih. Awon Mang ketinggalna. Kok. Ya Allah, ting cek aing giliran meuli aya we bablat teh kanana teh. Jadi ya akan moal ieu. Hah? Pan abi teh tos jelas bade meset abi teh pelanggan setia Mang. Ayeuna abi mamna kumaha teu bari calik Mang. Ya Allah. Cek abi ge mah nyanak sopa Mangnya. Tapi kumaha mamna atuh ieu mah teu cios Mang ah. Abi bade meser ka tukang baso anu aya kursian anu ngangge sopa. Cek aing Mang, nunya tas. Ya ku lagi sijieun kan ya. Tas. Aki-aki. Ya ku lagi sijieun kan ya. Geus teh jadi wae. Cek aing. Aduh, kalah kabeak ieu kuota anjing. Ieu bebeb aing. Mulai kata ieu. Mesar kuota. Mang Baso. Mang Baso. Oh. Nah, Mang. Itu tanggunganna disimpen jauh-jauh teuing. Ek meuli kuota tarmiji. Aing ampun ting netep di mana aing pagi wae jeung maneh. Ampun ting. Oh, bade meser kuota sami atuh. Mang, abi ge bade meser pulsa. Ah. Kuota 050. Oh, siap. Abi ge sami 050. Sabarana? Eta janten 105.000. 105.000. Nuhun. Siap. Aduh. Mang Baso. Naon aduh. Kalaresan abi. Ya atuh satinggalin. Mang Baso. Wayana pan abi teh pelanggan setia Mang. Anu setiap hari meser baso ka Mang. Wayana abi nambut teulanya kangge meser pulsa ieu. Rambut kumaha urang duit teh kan sakitu-kituna. Mang Baso kawas jeung sawah eta Mang Baso. Abi sakali dia ngomong naon? Kawas jeung saha wae? Emang di dinya saha? Heh? Abi hante aing teh. Asyik Mang, astagfirullah. Abi ya pelanggan setia Mang, anu setiap hari menanti kedatangan Mang. Ai Baso nanya kene Mang. Wah, geus beak. Sakatenan Mang. Abi rambut ieu 50. Sakatenan abi bade ngajuk Baso sakatenan. Teu paduli, teu hayang, bodoh amat. Erek kabeuli ek hante. Paduli aing mah. Nyanyi ngatunya mun penatnya ieu kangge pulsa mah on. Sanang. Oh nembe abi nambut teu ieu. Ah, sakatenan cenah saurna. Oh, Ya. kira-kira atuh ieu mah deh. Oke, kirang kene enggal sok pengusinkeun Mang. Enggal kene. Enggal kirang kene. Ya aing kudu mayar ya. Astagfirullahaladzim ya Allah aing mah bukan. Abi mah bukan henteu. Sayang apa atuh mah? Anjing aku mah atuh kumaha ya. Susul dia tuh bawa kuotana. Susul dia bawa kuotana udah.